termasuk aya deui model anu geus jaranda jarara hegeh geus jarte boga grupna lain deui naon Rojali naon eta Rojali rombongan janda liar pahara eta grup-grup WA teh akuari geus loba jasa ieu mah kadang-kadang kakarak bisa nyeger HP mangih daun dangder dipoto keur nyangu dipoto anu paling hareuneuk ulama neuleus status ibu-ibu kadang-kadang salaki keur ngagoler muriang dipake update doain al salaki saya lagi gering bangsa salaki gering mah ulah dijieun status Rodiah urusan ieu mah kalah dijieun status nu paling parah deui kolot keur sakarat celekap guys lihat sekarat guys Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Beda kana duit mah. Mugia nu ngajawab salam sing panjang yuswa. Berkah milik rizqina panjang umurna ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi huddatil ummah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Walidzalika qala an-nabiyyu wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad syafaati yaumal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala Syekh Sirusiqti radhiyallahu an fi kitabih man qasada maudi'an yuqra'u bihi maulidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada ala dhalikal makan illa li mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wa qala fi qasidatil burdah ya rabbi bil mustafa baligh maqah wa ghafir ya wasi'al karami sarang sadayana ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir
Ya wasi'al karami Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari ya rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kangjeng Nabi teh jalmi tapi lain jalmi biasa. Kangjeng Nabi mutiara urang mahlir batu bata ya Rabbi bil sidana waghfir ari ngaran mutiara eta teh mahal hargana sanajan sagede cinggir bisa pake meuli mobil ya Rabbi bil sidana waghfir tapi ari batu bata eta mah murah hargana sanajan boga sakarung moal cukup modal nyandung ya Rabbi bil sidana waghfir ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Langkung tipayun urang sasarengan muji tasakur ka Allah nu maha Ghafur anu parantos masihan nikmat anu seueur nu moal bisa diukur urang syukuran ku ngucapkeun alhamdulillahi rabbil shalawat miwah pamugia salilana dawam didugikeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Pamudah-mudahan jaga urang sadayana kenging syafaat ti Kangjeng Rasul di aku umat ku Kangjeng Rasul ya Allah ya Rabbal al-mukarramun wal muhtaramun segenap para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para hujaj saumumna nu hadir di ieu tempat. Hapunten para guru, para sepuh sadayana kusim pribados tetiasa disebatan namana satu persatu insyaallah tengurangan rasa hormat sim pribados urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing ditambah-tambah panjang yuswa anu barokah digampangkeun milik sinareng rizkina dipasihan kesehatan yang selalu dawam sehingga terus ngajak ngajingjing ngajaring ka urang selaku masyarakatna kana jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pejabat setempat wabil khusus anu sangat kusim pribados dipikah hormat kersana Bapak Lurah beserta staf RT RW sipil hansip naon di tah rah babi bisa berikut anu sanesna urang doakeun ieu aparat-aparat urang mugia sing aya dina ridho Allah ya Rabbal kaum muslimin wal muslimat bapak-bapak miwah para ibu santriyin wa santriyat jamaah sadayana anu sangat kusim pribados dipika hormat teristimewa
segenap lapisan panitia penyelenggara perayaan Maulid Rasul nu diprakarsai ku para pemuda nu didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sadayana ieu panitia sing hirupna dibarokahkeun ku Allah. Pamuda anu rajin hartana, anu rajin diantawis nangayakeun peringatan Maulid Rasul, berkorban harta, jiwa, tanaga demi terlaksanana ieu acara. Mudah-mudahan para pamuda urang doakeun ieu pamuda urang Barengkok anu can laku singgera laku, anu jaromlo beres muludan singgera laku, amin. Anu usaha tadina tedaek maju singgera maraju, hayang usaha maju dorong gorobag maju bes ya tamu usahana. Doakeun mudah-mudahan ieu kampung, ieu masyarakat, ieu pangeusina kabeh wasilah ngayakan peringatan Maulid Rasul, ngayakeun dilahirkeunana peringatan baginda Nabi. Mudah-mudahan sadayana kacucuran kaberkahan, amin. Hirup di dunia barokah, di akhirat urang kenging syafaat ti baginda Rasul, amin ya robbal. Para jamaah sadayana rahimakumullah, wabil khusus anu sangat ku simpribados di dipika hormat guru simpribados berikut rencang simpribados kersana Kiai Nana, Kiai Herman sadayana. Alhamdulillah 20 tahun simpribados tependak, ayeuna dipendakeun deui sareng mantena. Urang doakeun tah bil khusus rencang simpribados mugia anjeunna sing dimanfaatkeun ilmuna. Ya Allah ya Rabbal. Hapunten para guru, para sepuh simpribados payunan di dieu. Mudah-mudahan naon nu dicarioskeun, naon anu bade dicarioskeun ku simpribados sing aya hikmah sinareng manfaat. Khusus ka simpribados umumna ka para jamaah sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten Balurah bares simpribados dongkap ka dieu, sanes bade mapatahan ngojay kameri, sanes bade dagang di apotik, dagang obat di apotik, ieu mah hitung-hitung silaturahmi bae. Alhamdulillah ku berkahna urang bulan Maulid, ku barokahna urang dilahirkeun Kangjeng Rasul, sehingga alhamdulillah sadayana kabarokahan. Betul apa tidak? Santri bulan mulud marah telok masak, nyatu bae dinu muludan. Termasuk kiai datang ke serak sorana bulan mulud, pamajikan lagi lintuh telok ada harbeas sangu bae. Kori serak, pokoknya mau ulah-ulahkan kiai, ulah-ulahkan kori, tukang jeruk laku, bener. Parsel biasa lain bulan mulud paling dibawa ya nek kawinan doang. Berkah bulan Maulid, ya Allah, tukang cilok laku, tahu bulat laku punya, sehingga alhamdulillah ku barokahna Maulid Rasul kabeh ilu kaberkahan. Mudah-mudahan ieu pangorbanan urang Barengkok, hartana nu geus dicicipkeun, nu geus diinfakeun, nu geus dikorbankeun, diganti ku Allah anu berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Nu mantak perayaan samodel kieu teh ulah dieureunnan, teruskeun, mudah-mudahan ka hareup mah leuwih semangat, amin. Wajar urang satahun sakali ngayakeun muludan, kunaon kitu cenah eta kudu diayakeun muludan. Euy bo, osok ulang tahun di dieu sok muludan, unggal tahun osok muludan. Bahkan lain di dieu doang, lain di musola ieu doang, di unggal tempat, berbagai tempat ngayakeun perayaan Maulid. Betul apa tidak? Kunaon eta urang sampai korban harta, korban tenaga, pikiran, sampaikeun ka kabeh disewa, kabeh didatangkeun tamu, didatangkeun, sehingga alhamdulillah ibu-ibu narame, bapak-bapak narame, anakna arilu kabeh hadir di acara muludan. Kunaon ieu? Hakikatna urang syukuran ka Allah lantaran moal aya urang, moal aya alam dunia, moal aya pangeusina dunia berikut langit, lamun teu dilahirkeun junjunan urang anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad.
Maka wajar setiap tahun orang ayakeun mulun syukur ka Allah. Nu mantap cek ulama, asyukru yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur bisa hasil ku berbagai macam ibadah. Mana di antawisna syukuran karena maulid rasul teh lain samodel kieu bae. Cek ulama bisa hasil ganjaran muludan ku macam-macam ibadah. Mana contoh macam ibadah? Kasaum samodel puasa sunnah. Ibu osok puasa sunnah, Bo. Euy. Odah. Mimin. Ida. Araya. Osok puasa Sunan Kemis, senata puasa Senin Kemis osok. Telok. Eta teh diantawisna kieu contona urang umpamana datang maulid samodel bulan maulid ayeuna ye nek urunan jeung batur boro-boro urunan anaknya teu bisa jajan umpamana nek ayakeun perayaan cara batur teu mampu kumaha ieu hayang boga ganjaran muludan cek ulama hasil syukuran di antawisna urang ngayakeun maulid rasul kasaom ku puasa. Gusti abdi isukan rek puasa Senin Kemis tujuanana abdi ngagungkeun kana lahirna baginda rasul. Hasil tuh lamun daek puasa, tapi lamun puasa sunnah ya ibu-ibu euy assalamualaikum, apakah dirimu ngadenge dengein ya. Lamun ibu rek puasa sunnah wajib kudu menta idin kasalak, kudu menta ridho kasalak. Kieu contona isukan poe naon Bu? Isukan poe sen cek ibu teh ageun papa ada apa mami? Iya lamun ku papah diizinan mami isukan japang ngajian entos muludan keur wengi ceuk ieu ge mending puasa. Ieu mamah nek izin lamun diizinan ieu ku papah ieu besok mami mau puasa. Masya Allah. Eta cek salakina alhamdulillah kabeneran atuh jati beurang mah apa ge moal ka mamana ieu paling ge ngoz. Eta mageura bae papa ridho mama rek puasa mah kamayangan bari doakeun babah ngojegna supaya laris kumaha loba muatan tapi ulah parawannya kajun. Izin ka salaki isukan rek puasa sun barang datang isuk salaki kabeneran geus ngahirupan motor geus dipanaskeun motor narah barang nek leumpang hujan guladak be hujan gede kebal di hujan kak bangsa jeung salakina aing kemana ieu nya lah aing hees bae barang hees bener si botak hudang kayak atuh hees erahnya si botak ke sudang mah teu bisa dipapat gitu kan lamun si botak ke sudang eta beuh pokona mah polah poser kabeh ge kak Allah di hees gini moal dek hees jadi salakina teh mah coba ka dieu ge kek aya naon di tengah beurang kieu heueuh pan ieu bapak nek ngojek pan hujan tuh di luar lagi ribut jadi tiris terus atuh yang di baturan pan keur peuting ye bebe jarek puas atuh puasa ieu mah bisa isukan deui embung nek puasa bae atuh pan tiris atuh kajin keuris kolot-kolot kadang-kadang dengekeun bikang ibu lamun salaki boga kahayang ye ibu keur puasa tapi lain puasa wajib puasa son eta puasana wajib jak kami geus bebeja ieu kaya mana puasa bae ulah harap puasa ibu poe eta boga ganjaran tuh daripada sapoe ganjaran atuh mending dibukakeun wow bener kak. Wih, kitu pan tugas ibu mah dua hiji sawedat dua ngadangka. Bangsat mulai penting ya. Teu nyarah yang penting mah urang wak-wak. Kumaha kitu? Agama geus mere konsep nu wajib ibadah nu wajib nganapakahan salaki. Dengekeun salaki ulah wakawawaw.
hei cek pikir dibijakeun di antawis pamajikan eta lain sitah masak lain sitah gawe lain sitah macul kak pamajikan mah kudu disayang bener bo hei nu wajib nyeuseum salaki ngubahan piring jawab bu nu wajib nyeuseum salaki ngubahan piring ngopel nyayur nyango nyusuan anak bangsa cek salakina boro nyusuan aing ngempeng hei eta kewajiban salaki bangsa cenah ka haji lamun kami nu kudu neangan beas kami nu kudu nyangu kami anu kudu masak he pamajikan pohara mah teuh pagawean pamajikan mah dua tadi sawadak kada kakina pada wajah taat ka salaki cuman awas lamun cek salaki neng nyusuhan lamun cek salaki neng masak lamun cek salakina neng ka pasar lamun cek salakina neng macul oh kumaha pan wajib ge taat atuh cek salakina wayahna jeung kopi jieunkeun nu mantak pamajikan mah pa beurang diojos peuting kamana nya dina pada wajah deui awas salakina atuh kudu nyaho kana sikon pugu pamajikan ti isuk ngoprek ngurusan imah ngurusan pamajing nata ngurusan dapur ngurusan anak pabalatak pagawean ieu mah hudang hees sang dijieunkeun kopi bunya bener bo laju deui pan eta bikang maka kudu ngerti lamun urang ngomong saucap manehna mangabalesna 40 karuh cek ibu gitu loba yang sungut manehna mah lamun cek salaki mah hayang ngopi bangsat eta jawabanna mah kumaha coba atuh nyieun tah kopi aya susu aya eta kode aya gelasna aya caina aya tinggal nyeduh begenduk kai mah deui ya keur nyusuhan keur ngomel kotok deuleu tah anak ngising bangsat ngising-ngising dibawa wajar manehna mah naon loba ngomong ya tuh loba eta ieu otak sarafna ge beda nu mantaka lamun boga pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio hitung-hitung nyetel radio bae nah tah ieu hasil ngayakeun urang muludan syukur ngaranna puasilah ngayakeun puasa sun ieu kudu aya bebenangan ngaji tah lamun urang puasa sunah bulan mulud niatan ngagungkeun ka Kangjeng Rasul hasil cek ulama mana deui wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah syukur bisa hasil bisa menang ganjaran ku macam-macam warna ibadah samodel mana deui contona kan sujud ay ka salati sunah kaya salat sun Kangjeng Rasul dicaritakeun dina berbagai riwayat bahwa Kangjeng Mahbub termasuk amalan favoritna nu telok ditinggalkeun tiap wengi teh hudang wengi salat tahaj. Ibu osok hudang wengi osok. Naon eta nek hudang nek naon? Kiih doang. Geus kiih ka mana? Atuh ngisang heula ka. Laju hees bes eta telok ngisang berarti. Nges hudang-hudang ngelanan kumaha cara ka haji supaya gampang hudang peuting gampang hudang peuting wabu memeh sarena saepkeun 2 aqua doang gitu inum insyaallah jam 2 hudang kacai hayang naon eta ki Kangjeng Rasul mah sampeanana sampai kabar kunaon lila teuing tati lila teuing salat wengi sampai ka bareuh sampeana ge urang barengkok aya nu bareuh sampeana rah aya ditajong ceuk urang gitu Masya Allah urang mah sampai ka bareuh deui can pernah tahaj can pernah salat beut. Wah Allah, orang ngomong cinta ka Kangjeng Rasul hanya sekedar di mulut, hanya sekedar di lisan. Ternyata cinta orang mah can tembus kana jero jantung, bener teu? Punten kasepuhan. Ibu-ibu kudu di deketan ya,
Di jauhan mah ibu-ibu mah cari cing bae. Katem foto bu, kasepan fotona kasepan aslina. Bangsa terah ada fitnah di antara kita ini. Kok cenah ari fotona meuni geuneuh gagah kitu, cenah ari aslina meuni jelek. Geuneuh. Bu, makana ulah sok percaya kana foto. Pamuda ya pamuda. Pamuda ya pamuda. Pamuda lamun neangan kabogoh ulah tina pecebok. Ieu mah neangan kabogoh tina pecebok atuh dong begeut aing dulu. Herang aslina mah geuneuh. Tapi cek pamajikan aing mah kasep ieu. Bo, heuy. Doakeun ulah masih panganten anyar. Panganten baru boga anak karak 4 pamajikan. Cenah cep urang barengkok sugan teh pican boga nek daftar atuh teu tinggalin teu naon parawan santaran Haji Umarudin masih punya jatah 3 saudara-saudara. Jadi untuk orang barengkok boleh halal mencintai Haji Umarudin, untuk nini haram. Hayang aing ka nini mar. Terus bawa terus. Atuh teu cenah naon ieu mah. Ya, syukur bisa hasil ku salat sun. Urang nek muludan teu boga modal, nek ngayakeun acara peringatan teu boga duit, teu boga tenda, teu boga son. Kumaha carana hayang boga ngagungkeun syukur ka Allah wasilah ngayakeun acara peringatan Maulid Rasul ceuk ulama yahsulu hasil bi anwa'il ibadah. Model mana? Ka sujud ay ka salatin sunnah. Salat sunnah tengah peuting. Niatan Allahu Akbar salat sunnah mutlak. Niatan salat sunnah na ngagungkeun syukur ka Allah diayakeun urang wasilah aya dilahirkeun junjunan urang anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Kahartos. Ta ieu berarti berbagai macam ibadah bisa dipakai ku urang syukuran. Bisa ku puasa puas. Bisa ku salat sunnah salat sun. Urang mah cenah salat sunnah ge boro-boro, kadang-kadang fardu ge urang mah belang betong. Bener. Daek salat lamun salaki cacan balik. Daek salat lamun keur miskin. Geus boga mah kadang-kadang sarua betelok. Atuh sarua berarti telok salat eta mah. Dina pada wajah ya urang syukuran ka Allah dilahirkeun baginda Rasul sanajan teu samodel kieu ku salat sunnah bisa hasil. Kahartos. Iya nomor katilu cek ulama yahsulu deui bisa hasil syukur ngagungkeun ka Kangjeng Rasul wasilah syukur ka Allah dilahirkeun baginda Rasul. Model mana? Kas sedekah ku ngayakeun sedekah. Masya Allah, iya teh pan acara loba jasa sodakoh bener bu. Iya tah menang urunan pan. Gagah jasa kembang para rindah caing eres. Oh berkat loba alhamdulillah. Mudah-mudahan pengorbanan sodakoh urang barengkok ditampi ku Allah. Ngajadikeun saksi jaga urang bakal disapaatan ku baginda Nabi. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ngan kuari mah Pak Lurah Hampura di mamana ge kula sok kelepangan unggal poe kadang unggal peuting kekeleueuran. Ieu kuari berkatna kararieu bae telok aya bakakakan. Bener teh? Parasel bae kuari mah nu mantak sok kula nitip ka pamajikan ge. Neng, masanajan leupangan burang peuting ulah diarepkeun bakakak ya. Ulah kulantaran kadang-kadang pamajikan yang anak geus karon pan lamun dicaramah eta bu karoneun kunaon kitu atuh beda pemasukanna gede mulut mah biasana kitu ra nu mantak eta kabeneran deui pamajikan aing bikang ieu eta bikang marah teu dibarengkok teu dipanegeun kana duit mah hez ampun aing neuneun duit di mana bae kapagih ku eta mah aneh aing teu kaharti. Eta lamun nek leuleumpangan sa model kieu bo cium tangan ge bulak-balik ka mana wong ieu ka barengkok teu jauh mohon eta lajung pikiran ka mana bae si eta mah geus nyaho meureun lamun jauh mah sekian teu nyaho cek aing ngomong ka dinya
Geus doakeun bae, mohon doakeun. Semangat Bu. Najan kitukeun kula Neng, sanajan beurang peuting kaluar ti imah. Janji, abi janji bakal setia. Sanajan beurang peuting kaluar moal kargoda ku nini. Wah, cek. Nah, balik deh kudu aya hasil bahwa urang syukuran bisa hasil syukuran urang peringatan Maulid Rasul bikadatah wassadaqah ku ngayakeun sedekah. Bo pan aya ieu aya itu aya kue aya cau sajabana ieu teh diayakeun wasilah aya peringatan baginda Ros. Maka ulah dieureunnan Bo terus ku urang laksanakeun gedekeun ku urang bijakeun ku urang ka anak-anak urang bahwa nabi urang teh Nabi Muhammad. Jawab ieu teh supaya apal anak-anak urang ye nu wajib ceuk ulama ditancebkeun dina hate anak-anak urang. Nabi urang teh Nabi Muhammad, nabi terah teu aya deui nabi sabada baginda Nabi. Kangjeng Nabi dilahirkeun di mana? Malam naon? Malam minggu. Malam tahun Gajah Masehina. Tuh. Mulu dan unggal tahun ditanya tahun nage henteu ap. Kangjeng Nabi teh dilahirkeun malam Senin tahun Gajah Masehina April bulan Masehina tahun ka 570 Maseh. Ingatkeun ibuna saha? Aminah mana? Barengkok. Kangjeng Rasul teh ramana Said Abdullah ibuna Siti dilahirkeun di Mekah wengi Isnin tahun diutusna di Madinah terus ngalih diutusna di Mekah terus ngalih pupusna ge di Madinah di Bumi Siti eta osok dibijakeun ka anak-anak urang osok Bu. Hasil muludan kuari bijakeun di antawisna lamun anak nek sare ulah dibere bebek angsa. Ada bebek angsa lagi berenang. Kumaha ka ditu nanti ya? Ieu mah anak ceurik disetelkeun YouTube, anak ceurik disetelkeun lalaguan anu teu aya gunana. Eueuh kapungkur mah ya lamun anak ceurik anak nek dibobokeun sholawatan. Bener. Allahumma sholli ala Muhammad wa asgili bizzalimin wa akhrijna salimin alihi. Dibacakeun ka anak urang sare urang menang ganjaran alhamdulillah. Anak rek sare teu daek sare bae ganti sholawatna ganti make ya Nabi salam ganti make ya Robi bil nu ibu bisa ulah di laguan-laguan anu teu aya gunana lantaran anak baru lahir teh nu diserap ku otakna naon kahiji wasami dedengeanana. Lamun anak urang teu daek nurut dititah ngaji huda garati titah sakola kaberangan bae wajar naon pendidikanna geus beda jeung baheula. Bener Bu? Baheula macan ayahap baheula mah masih kene lampu nageh lampu totok tapi sanajan alamna poek hatena caang. Bener kuari mah alamna caang hatena ciri poek kana ngaji sangheuk kana ngapal hulap masantren dianterkeun isu ku indung bapana isukan mah kabur disakolakeun teu sedaekeun kumaha jadina paling ka pos ronda gonjreng
naudzubillahi min. Ieu coba ge ieu urang lamun sapoe nyegeran Quran kuat henteu. Bo, urang nyepengan Quran sapoe kuat moal. Lamun urang nyepengan HP, bo teu saha kuari mah ulah-ulahkan anak, ulah-ulahkan pamuda, ulah-ulahkan tadi jawara, ulah-ulahkan pamudi. Kadang-kadang indung bapakna ge sibuk ngoprekan HP. Isuk HP berang, sore peting, arek sare, hudang sare, reka cai, arek ngising nage HP. Ya Allah, eta HP tadi geus dibahas ku palurah loba manfaatna kanu bisnis mah, tapi loba mah sadatna pikeun anak-anak urang nu keur belajar, bener teu Bu? Nu mantak nu hade ngabingbingna urang yeuh kuari geus di zaman, kuari geus zaman akhir. Ya Allah, kana ngaji mah hese, kana main HP mah pinter, bener. Sehingga ulahkan anak kuari mah ibu-ibu geh boga grup segala pak. Naon grupna? Grup Roni rombongan nini termasuk aya deui model anu geus jaranda jararahe geh geus jarte. Boga grupna lain deui naon Rojali. Naon eta Rojali? Rombongan janda liar. Pahara eta grup-grup WA teh akuari geus loba jasa. Ieu mah kadang-kadang kakarak bisa nyeger HP. Bo mangih daun dangdeur dipoto. Keur nyangu dipoto anu paling harnek ulama neuleus status ibu-ibu kadang-kadang salaki keur ngagoler muriang dipake update. Doain al salaki saya lagi gering bangsa. Salaki gering mah ulah dijieun status Rodiah. Urusan iya makalah dijieun status nu paling parah deui kolot keur sakarat. Celekap guys, lihat sekarat guys. Allahu Akbar. Ieu geus zaman kumaha ieu urang coba. Hei, ketika aya nu sakarat teh cek ulama talqinan, lakinu mautakum bila ilaha talkinkanlah olehmu mautakum ai ingdal muhtador pikeun jalma anu keur sakarat kunaon ku ngucapkeun la ilaha ill. Ieu mah kalah di status, kalah di video. Oh ternyata begini orang lagi sekarat ya pak, ayo pak kuatin dong pak. Naudzubillahi min. Tapi insyaallah nu sok ngararaji mah moal update kabeh ge pasti ngaos yas. Ketika aya nu sakarat bacakeun Yasin, bacakeun surat-surat Ar-Ra'd, termasuk talqinan ku urang la ilaha ill. Tapi kade nalkinanya sanajan eta umpamana anakna jadi abri, umpamana anakna polisi, nalkinan mah atuh kanu jadi nu orang tua nu sakar atuh anca-anca bae. Motong-motong abri paturutan abri la ilaha illallah, la ilaha illallah, hudang deui asana mah eta. Muji atuh biasa bae teu kudu lagaunan bae. Pak la ilaha illallah geus nurutan entos. Lantaran kitu man kana kalamu akhirih la ilaha illallah, saha jalma nu akhir hayatna ngucapkeun la ilaha illallah dakhalal jannah. Eta geus tah lamun urang teu masantren, lamun urang teu ngaji moal nyaho kana talqin. Betul apa tidak? Bener tah henteu? Nu aya kolot sakarat teh dicengcerikan, nu aya sakolot kolot keur sakarat ge pasini pakaya kolot ngap-ngapan anak geus pasini motor. Kolot keur masih sakarat keneh rek maot kadang-kadang lain ditalkinan lain dibacakeun Yasin kalah ge paceurik-ceurik pagede-gede tadi ditu mah eueuh nu ngurusan. Kunaon sababna? Lantaran teu boga ilmu, teu nyaho kana talqin. Kakana datang, ma ulah maka jerik cek indungna nek naon dia cerikan bapak
atuh jakula mah sedih ieu bapak ninggalkeun bae ulah sedih-sedih dia pujian kumaha puji nama aing mah teu nyaho tuh naudzubillahi min datang tetehna bapak ulah waka pae pak lamun bapak pae saha nu mayaran hutang bang emok naudzubillahi min tuh termasuk ketika orang kena musibah ulah terlalu saya kaya tenarima karena musibah kumaha contohna lamun paoten indung maoten anak maoten orang-orang tersayang sedih boleh manusiawi kabeh ge boga kasedih bener tapi jangan terlalu ulah sampai nyakaran rambut nyoek-nyoek baju androk disingsatkeun kutang dibuka umpamana seolah-olah tenarima karena takdir jeung musibah ti Gusti eta mah teu meunang bahkan haram sedih wajar tapi tadi ulah sampai terlalu tah ieu diantawisnanya hasil ngayakeun urang muludan samodel kieu ku loba sodako urang boga duit saperak dua perak dikumpulkan dipupuk ku panitia dihijikeun dibarengkeun alhamdulillah terjadilah ieu acara wasilah naon kekompakan antara pemuda antara orang tua berikut para ibu-ibu bener bu mun ibu-ibu mah atuh moal aya kue bener bu moal aya cai moal aya kue moal aya lauk saha nu ngasakeun lamun lain ibu maka ibu-ibu wajib ke urang ka diantarana kudu dimuliakeun nu mantak pamajikan harga dirina jadi mahal ketika Rasul dilahirkeun bu ibu kudu langkung semangat kana muludan lantaran ayana kamuliaan seorang wanita setelah dilahirkan junjunan urang anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad eta awewe teu can dilahirkeun Kangjeng Rasul mah ibu aya nu disebut kaum jahiliyah anu mana eta kaum jahiliyah teh bu aya pagaweanana adat kabiasaana ieu kumaha salome satu barang rame eta zaman jahiliyah aya tah aya nu kitu tah awewe na hiji lalakina 10 gantian ketika boga anak Masya Allah lamun lahir eta anak engke ku eta bikang anu pernah direjengan ku lalaki 10-an teh dikumpulkeun kabeh cek eta bikang teh ka lalaki anu geus berbuat jinah jeung manehna wahai laki-laki yang pernah mengikut menanam saham di perut saya maka kumpul di tempat saya sekarang juga dikarenakan saham kita sudah berhasil lahir anak dikumpulkeun nu pernah ilu bareng jeung kumanehna lamun eta anak mirip ka si B anak B lamun eta anak mirip ka si C anak C itulah zaman jahiliyah naudzubillah awewe teh hargaan tapi begitu Kangjeng Rasul dilahirkan mawa agama Islam ya Allah awewe jadi mahal hargana amin nu mantak lamun ibu resep ka Kangjeng Rasul cinta ka Kangjeng Rasul cek Rasul manusia nu cinta ka kaula anu resep ka kaula jalma tersebut awewe tersebut sok rajin nutupan aurat alhamdulillah ibu-ibu ang barengkok mah rapih kabehan maraketiung keur muludan mah rapih keur muludan beres muludan mah datang ka imah nupang heulana nganceleng ka kamar naon tuh ngaraku kabeh atuh rapih ge di dieu doang atuh ari geus di imah mah doang mah lampir di bae atuh kadang-kadang kula ge kitu melengak teu seubeuh melengak eta ka bikang lamun rek dangdan mah lamun rek ondangan mah lamun rek ka pasar mah rek muludan mah boh eta mah masyaallah dangdan ge sampekeun ka satengah jam pabrik cat asup kabeh kana pipi ditapel-tapelkeun dibeureman dihideungan dihejoan bener-bener minyak dipake pokoknya mah seungit jasa rek onangan mah
barang rek ondangan salaki hees keneh kamana ondanganna bing ojek di bae saha nu untung ojek beres ondangan beres muludan balik ka imah bau kelek salaki di ditu mah Masya Allah rek ondangan mah rapi tiung lagi rapi pakaian lagi gagah awak lagi sengit nek HS mah kapau nata nek sare mah jeung salaki paling jago make autan di ditu mah paling jago make bedak lagi atuh bedak sesa bari eueuh bedak lagi kadang make minyak lagi urut nu pae naudzubillahi min hei kudu aya hasilan iya akhlak urang robah Kangjeng Rasul diutus ke permukaan bumi menyempurnakan akhlak manusia urang ge setik-setik bae atuh ja urang mah nurutan Kangjeng Rasul mah moal katurutan betul apa tidak Kangjeng Rasul mah manusia afdalul anbiya wa rasul afdalul makhluqat wal maujudat pang utama-utamana makhluk pang utama-utamana nabi pang utama-utamana rasul wajar nggelar ge afdalul anbiya wa mursalin ari urang mah jalmi biasa akhlak teu boga ilmu eueuh ngaji teu daek salat teu pati beuki atuh wajar urang nageh kurang ibadah pamajikan nageh teu daek ibadah 11-12 ya urang mah ngan kulantaran urang mah tadi teh agen jalma rumasa teu boga ilmu teu boga pangarti deketan jalma nu jeung nantah nu wauh jeung Gusti urang rumasa ibadah urang mah belang betong keur daek ibadah ge urang mah jang jauheun kana khusyuk bener bu euy bener teu urang mah ibadah tiah hese kana husu hese kana ditanya kumaha teu hesena ja urang mah karak salat doang geus poho kana rakaat poho kana babacaan poho ka Gusti Allah bener teu salat dua asatilu salat asair nantah di antarana kadang-kadang neangan ieu neangan itu memeh salat teu panggih ingetna di jero neangan duit 10.000 20.000 teu daek timu bae aing waktu dohor datang salat bae heula kunaon dina waktu salat breh bae eta duit kapanggih sing horeng eta duit aing 20.000 mah dipake jajan ku anak kanyahoan di jero nek kumaha aja urang asana jauh ulah-ulahkan di luar salat di jero salat ge poho ka Gusti atuh nek kumaha urang usulna ka Allah hayang ditarimana ibadah urang ku Gusti Allah teu aya deui urang mah deketan jalma nu wauh ka Gusti lamun urang teu bisa bareng jeung Allah teangan man jalma anu deket jeung Gusti Allah saha para ulama saha jalma-jalma nu daek ibadah istiqomah dina ibadah saha para ulama para kiai para ustad nu istiqomah ngamalkeun ilmuna datangan ku urang majelisna datangan ku urang pasantrenna datangan ku urang majelis taklimna manehna ka surga sugan bae urang daek asup ka majelisna kabawa ka surga amin atuh ya robbal potongan urang arek kamalingping rek ka pasar kaditu teu boga ongkos teu boga duit teu boga ojek teu boga mobil hayang ka pamalingping kumaha carana bu duit teu boga ongkos teu aya mobil teu aya hayang ka malingping kumaha carana teangan jalma nu rek ka maling kadi itu teangan di mana ih kabeneran cenah cek palurah kula rek kadi itu palurah kula ilu Masya Allah ibu datang ka maling ping palurah ge datang ka maling wasilah daek numpak kana mobil palurah manehna datang urang ge datang tamsilna urang teu bisa usul ka Allah ya urang mah ibadah tadi belang betong kumaha carana hayang usul ka Allah deketan jalma nu daek ibadah kumaha nyanganana tadi teh anu istiqomah lantaran al ulama'u warasatul anbiya eta nu sok magahan parukunan ka urang anu sok ngajar wujud kidam bako ka urang eta ibu nu di deketan ku urang nu diajian ku urang ilmuna anu biasa anu sok aya anu guruna anu geus yakin guru nati guruna eta tah
ulah nuturkeun jalma-jalma anu geus nyalimpang akidahna, anu geus beda pahamna jeung paham salafi. Nu mantak ceuk Kangjeng kudu nuturkeun teh ka ulama salaf lantaran inna khaira kullahu fil ibtida min salafin wa inna syarra kullahu fil ibtida min khalafin. Saenyana kabagusan teh ayana nuturkeun ulama-ulama kapungkur model mana nu sok magahan parukunan, nu sok magahan wujud qidam baqa, anu sok magahan sosolawatan nami nabi, nu sok magahan ka urang rukun salat rukun wudu batal salat batal wudu, nu diaosna sapinah nu diaosna tijan daruri, eta nu bakal nyalametkeun urang jaga di akhirat. Amin. Ulah nuturkeun jalma anu sok bahasana beda jeung urang, ngajamin anu bisa ieu bisa itu, padahal kabuktianana eueuh. Ulah nuturkeun nu bisa ngomong jeung sireum, ulah nu ngomongkeun bisa ka di penjaga gawang neraka, ulah urang mah tuturkeun kiai sosompang beri urang bae, insyaallah bakal nyelametkeun urang jaga di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu mantak ieu anak-anak urang ya nu hade kudu dijaga akidahna, bijakeun tadi teh kewajiban urang selaku orang tuana. Nabi urang teh yakin kenceng, nabi urang teh Nabi Muhammad. Pelajaran pertama nu kudu dididik kanu jadi anak teh oleh seorang ibu, madrasatul ula, ibu teh madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lamun ibu kudu ngajar pertama berarti ibu nak kudu bisa. Bu, ibu nak sok belajar osok pengajian bu. Alhamdulillah di mana ge ibu-ibu mah rame bunya, jamaahna rame, muludana rame, pangajiana rame, rajabana rame, ngahutangna eta doang tak hiji. 7 majelis 7 saragam, poe Kemis kuning, poe Rebo hejo, poe Jumat beureum, poe Sabtu kuning, poe Minggu hidung. Bo rupa-rupa pangaosanana, rupa-rupa saragamna salakina mayaran hutang paru-paru. Ya Allah, bo, ulah kieu ya, urang masuk kadang-kadang muludan tiap tahun, pengajian tiap tahun, nata urang rajaban tiap tahun, tapi kadang-kadang akhlak mah kitu-kitu keneh bae. Bener dah. Iya orang sobat setik-setiknya sadar hati iya ge kaula sarua haji baru ge korak bisa kieu doang sugan baik itu urang babarengan di dieu Allah masian taufik hidayah sehingga balik pangaosan hati orang jadi sadar. Amin atuh. Ya Allah ya Rabbal alamin, akhlak urang bae babarengan bunyah jaganya minimal kasalaki tadi teh ulah nyebut ngaran teuing. Ieu mah kakemod aya naon min tuh kunaon eta bisa kitu, ternyata horeng mapa nu jadi biang keladina mah salakina pertamana. Bener bu, lantaran pamajikan mah kumaha salaki, lamun salakina sopan pamajikan ya bakalan sopan. Bener bu, lamun salaki nyebutna mama pamajikan nyebutna, lamun salaki nyebutna mimi atuh salaki pamajikan lagi nyebutna pipi. Mimi pipi kan, mama papa mimi pipi, bunda ayah aa kumaha aja gitu meureun. Tah lamun cek salakina bapak emak dia sapa majikan nyebutna tuh nu mantak berarti urang nu magahan nu bener nyabunya nu mantak pamajikan teh pak ulah sok dipolototan. Lamun pamajikan keur gering, pamajikan palanas tiris, ulah dibelikeun obat es kamek. Bawa, lamun pamajikan keur gering, bawa ka toko emas. Bawa geus. Bawa balik deui. Cagur eta dibawa ka toko emas maka horeng. Oh, nu mantak aya teh geun carita santri. Saa salakina santri pamajikana san beres ngaji meureun pamajikanna ge sarua bae meureun kahayang maboga ngan salakina santri teu boga duit. Ceuk pamajikanna balik ngaji meureun camedud bae.
Jeung salakina neng biasana ge aneng lamun teus ngaji ceria kok ieu mah aneng meuni cemedut bae kunaon kitu. Henteu teu naon. Atuh henteu ngomong bae ka henteu asup anginnya kerok yuk. Kakak kadi ka urang pan santri mohon baheula urang sok naon osok nasrif isim domir lin atuh osok nu mana teh anta antuma huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu kakak malalaki domirna ge anta kula mah awewe domirna anti lamun kakak asup angin antangin neng asup angin antingin dong. Masya Allah eta mah keur gombal santri dina pada wajah ternyata teu pamajikan santri teu pamajikan kiai teu pamajikan anu gawe kana berharga mah kana pakaian gagah mah kana berhias mah kabeh ge hayang. Bener Bu, jangan katakan istri kita jelek, bukan jelek tapi kurang modal. Bener Bu, nek kumaha geulisna lipan teu dibelikeun babur tadi balikan duitna teu aya nek kumaha geulisna. Bener Bu, hayang geulisna modalna gedean belikeun minyakna belikeun pupurna belikeun pakaianana belikeun sikat gigina ieu mah ulah sampekeun ka sabun mandi bae ipis sagede silet odol geus diperot laju sikat gigi mekar barang digosokkeun lain bersih dadas ku gusi ge. Ya Allah ternyata nu kitu bae ge ka eta kewajiban urang. Ieu mah ceuk pamajikan masa dasar duit geus eueuh pas-pasan doang leungit boga di 10.000 ge sabun mani ipis dipake mani ku pamajikan lah ipis-ipis daripada teu make sabun dipake ti luhur aya kana dada aya kunaon horeng teu karasa ka handap sugan teh ka bocah horeng asup ka sawah mencong. Allahu Akbar. Atuh biasa bae mandi biasa berkabawa palin sabun ipis ieu ternyata kanyahoan dipake ku salaki malam Jumat sawan salakina neng kunaon yang ngebusah. Naudzubillahi min dalik. Tah ieu ahlak urang robah lamun urang diantawis biasa manggil ngaran ka pamajikan manggil ngaran ka salaki geus muludan mah minimal nyebut papa minimal nyebut mama. Papa aya naon mama arek ka sawah. Oke mama ka sawah papa ge arek ka kebon. Arek naon rek ngangon embe. Papa jeung mama dahar jeung genjer. Enak dasarna teu naon akhlak jaga ya panya ya Bu ya. Tah ieu urang syukuran ka Gusti Allah ngayakeun peringatan sa model kieu supaya wauheun anak-anak urang nyahoeun nu diperingati dina wengi ieu teh manusia pilihan Allah, manusia anu paling utama, manusia nu bakal nyulungan jaga di yaumil kiamah ka sakabeh umat manusia. Mudah-mudahan urang kabehan ditulungan di syafaatan amin ya Allah ya Rabbal sehingga sakabeh umat manusia jaga bakalan diudag-udag ku seuneu anu mana eta seuneu teh luar biasa loba gedena termasuk panan poe nyorot nageh 7 hasta ya Allah luar biasa paciweuhna manusia ke bakal terjadi diudag-udag ku seuneu diponis hukum tacan aya sehingga lulumpatan minta tulung jeung syafaat kahiji manusia teh abring-abringan minta syafaat minta pertulungan ka Nabi Allah Adam alaihi Nabi Adam ge teu bisa cek Nabi Adam karunya teuing anaking pula ayeuna ge sarua keur susah teu bisa nulungan sok kaditu sobat sugan ka Nabi Nuh dipenta tulung jeung syafaat teu bisa mere pertulungan sok kaditu ka Nabi Idris ge sarua sok ka Nabi Musa teu bisa sok kaditu ka Nabi Isa teu bisa sampekeun ka terus terakhir ka junjunan urang mentana Kangjeng Nabi Muhammad eta Kangjeng Rasul dipenta tulung jeung syafaat ku sakabeh umat dimulai Nabi Allah Adam sampaikeun ka yaumil akhir kumaha langsung sujud wa khara sajidan sujud Kangjeng Rasul begitu geus sujud ceuk Gusti Allah geura hudang saltu tok geura menta naon nu kahayang ku anjeun ku kaula bakal dipasihan
tak iya urang ngeunahna untungna boga nabi-nabi urang teh di antawis nu bakal boga syafaat anu geus kamasur di antawis syafaatul uzma nyafaatan nulungan ka sakabeh umat manusia. Bahkan Kangjeng Rasul boga syafaat anu khusus pikeun umatna, nulungan wasilah syafaat Rasul nu geus diponis kana neraka terjadi wasilah aya syafaat baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Tak iya urang mamenta nu eta tah syafaat ketika geus diponis, geus dihukum, geus bakal diasupkeun ka neraka, wasilah sok muludan terjadi. Amin. Wasilah urang pengorbanan muludan nu geus tadi narek di ka neraka keun terjadi, nu rek diasupkeun ka neraka terjadi, wasilah sok mulud. Tak iya ulah dieureunna nu mantak ja urang mah tadi teh meureun di duniana urang mah kadang-kadang pan punten nu hadir di dieu teh geun teu kabeh sok rajin ka mushola henteu. Henteu rajin sok dek ka mushola, henteu rajin kabeh. Kadang-kadang pan aya bae nu teu kaur, aya nu teu bisa unggal rutinan, bener Bu. Aya nu kaburuna saminggu sakali rutinan teh ya. Aya nu kaburuna sabulan sakali, aya nu kaburuna satahun sakali. Doang kieu setahun sakali doang. Teuin atuh teuin. Komo tah umpamana aya nu sok urunan muludan tapi manehna mah hadir telok, ngaji telok, tapi muludan panggedena ulah dihewaan. Berarti dina hatena aya cinta ka Kangjeng Nabi. Teruskeun bae kiai eta ge ulah dihewan eta dulur urang. Hei, sagede Abu Lahab bae jelema kafir. Abu Lahab jelema kafir ngarasa bunga dilahirkeun Kangjeng Rasul Bapa. Setiap wengi Senin, setiap poe Senin siksa anak diringankeun, bahkan cek sakaul tiap poe Senin ngalir tah cai tina jarijina sehingga anjeunna bisa ringan tina siksaan tiap dinten Senin. Kunaon sababna? Lantaran ngarasa bunga dilahirkeun baginda Rasul. Atuh komo urang mah nyangeus agama Islam, geus cinta dina hate, lera berkorban, lera berjuang, mati-matian ngayakeun acara samodel kieu, yakin nu sok muludan mah bakal ka surga kabehan. Ya Allah ya Robbal, tapi ulah muludan doang usian musolahna. Makanya berkah maulid. Nah tadi hikmahna kudu rajin sol, ibuna rajin ngaji, nu mantak lamun pamajikan, lamun salaki kuli ibu usoli, lamun salaki ka sawah ibu duha, engke macuna keluar belut. Gitu, kadang-kadang salaki usaha, ibuna nonton, salaki ngojek, ibuna kalah ge metis jambu jeung babaturan. Kadang-kadang keluar ngarumpi ngojek segala macam perkara, ya urang robah akhlak kuaribunya. Salaki akhlakna baguskeun ka pamajikan, pamajikan akhlakna baguskeun ka salaki. Insya anak taritah ngaji, datang waktu adzan tengah subuh hudangkeun, osok ngudangkeun salaki osok. Heuy, titah naon tah salaki hudang? Titah gawe. Isuk-isuk lain dihudangkeun sita salat kalah ge. Kak, berangkat gawe moal. Allahu Akbar teu diomongkeun salat namanya. Di ditu mah kadang-kadang ibu cinta ka salaki, Bu. Hei, jawab mina. Bu, ibu bogoh ka salaki. Karunya ka salaki karunya. Ari potongan kieu ulah ngomong bogoh karunya. Bu, karunya teh ka salaki. Jawab coba nu bener. Karunya teh lamun salaki ka neraka karunya teh henteu cenah sia tah mah. Hei, ari kana duitna karunya kana awakna henteu. Bo, lamun ibu ngomong sehidup semati pan urang sok janji ngomong nama heuh tapi na palsu kabehan dia. Aku ingin hidup bersamamu sehidup semati, salakina paeh mamana teurekeun ditanam. Bener teu? Atuh aja ngomong sehidup semati atuh kudu paeh berarti duaan. Tetedaiknya ngomong nama sehidup semati aku akan bersamamu, walaupun kamu awak renghek tinggal tulang aku tetap setia menunggumu, cepatlah pulang aku sudah kangen. Kadang-kadang rayon segala macam begitu maut masalakin atau jajong bae. Ya ciri awewe anu karunya kasalaki lamun gawe nu ditanya balik tes gawe, datang tes gajihan. Ibu boga salaki ti Jakarta, datang ka imah, laju pertama nu ditanya ke naon? Tuh duit di bae Kak. Pohara. Salaki tes gajihan.
Bu nyaho ka ibu alhamdulillah bu bulan ieu mah ya papa rek pulang terus gajian datang ka imah nu ditanyakeun naon duit kabeh ya bener. Lamun pamajikan anu sayang pamajikan nu karunya ka salaki telok langsung nanyakeun du kumaha carana begitu datang alhamdulillah kakak salamet kakak tos dongkap kakak tos pulang kumaha kakak damang di ditu selama 1 bulan alhamdulillah ka aneng mah khawatir ieu kakak di ditu selama gawe sabulan sok salat telok sok ngaji telok aya eta pamajikan nu nya kitu ka salaki aya Allah dibijakan ka eueuh ya lamun teh kieu kak cager alhamdulillah sehat neng kumaha bebeunangan tau dulu alhamdulillah bo jaho ieu sabaraha tak neng dibelikeun baju bo pohara aku hari meuni bager eta acuk sa atuh jeung neng masyaallah ari anak urang aya tali mas tel sewang masyaallah bo pohara bebeunangan mah. Tapi lamun salaki lempang di Jakarta balik ka imah teu boga duit kumaha ngomongna balik-balik kain anak deleutut tiluan teu jajan pabiasa nangkup delekotok karising kumaneh balik-balik teu boga duit lu ambang di balik buah pohara salaki boga duit abang disayang abang teu boga duit abang di naudzu bo kuari mah urang robah akhlak salaki boga duit salaki teu boga duit ibu tetep hormat insya ieu mah kadang-kadang salaki ngalumbuk bae doang elap gawe henteu ngaroko ngabulus-bulus bae pehewaeun bae ceuk ibu-ibu boga salaki mah kaduhung di leuweung anak 12 aneh teh ka kaduhung aing mah ieu kaduhung kawin jeung kumaneh benar gitu atau jeung kumaneh mah cara batur tuh batur mah deuleu imah lagi tuh deuleu mobil lagi tuh beh ka batur kumaneh mah kadaek kumaneh anak 12 menang saha ya Allah batur moal peutingina mah eta ka bo di dunia mah masalah dunia cekang jeung ulah sok naon ngabanding-bandingkeun jeung nu saluhureun urang isok terjadi di antawisna loba rumah tangga anu pacekcokan loba rumah tangga anu naon salingkuh loba rumah tangga acak-acakan gara-gara pamajikan teu syukur kana bebeunangan salaki bener teh Kak hei ibu harus tahu dong eta salaki ka Jakarta pernah wani kuli wani mawa ieu wani nyetir wani begadang tiap peuting demi saha ya Allah eta salaki beak banting tulang hulu dijieun buntut dijieun hulu ceuk paribahasana ngabelaan ngabelakan ibu supaya ibu bisa ngeunaheun supaya ibu bisa jajan supaya ibu kabeli pakaian supaya ibu beli emas supaya ibu dihormati salaki mah banting tulang usaha di Jakarta ulah dianggap ngeunah bener kah ieu mah kadang-kadang salaki biasa setoran gede leutik langsung molotot salaki umpamana teu nyahoeun pan ibu mah eta di luar teh salaki pan aya nu nanggungan naon nanggung gabah bae tingali ge eta nu sok kuli teh tak lagi sampikeun ka lekong masyaallah sampikeun ka lekong nya mendul di dia demi saha eta ngabelaan anak pama jikan bener ke tukang ojek komo dulu masyaallah panas kapanasan dasar awak leteng ojek hujan kahujanan betus bae bana sabar bae ngabelaan anak pama tukang tahu bulak leumo manehna ngagoreng dadakan bae teu eureun-eureun tukang cilok tukang segala demi saha eta demi pamajik nu mantak pamajikan kudu syukurna lamun salaki tukang ojek pagawean ngojek sapoe 100.000 kabutuhanna ulah 500.000 atuh bengek salaki bener Kak iya masalah ki gaji 100.000 minta 200.000 atuh bisa stres kumaha carana tingali cekang jeung dunia mah ulah saluhureun kudu kana usahandapeun urang boga motor alhamdulillah kanya urang mah kabeli motor daripada tetangga urang mah karek kabeli sapeda urang mah lamun ka maling ping teu capek ngagoes
cek nu boga sapeda urang ge syukur bae ka alhamdulillah kabeuri sapeda. Sanajan urang can kabeli motor ngeunaheun ka buat sapeda mah irit kana bensin habur kana kejo. Kunaon kitu ja capek ngagoes nyatu di nyatu deui. Urang mangeunaheun olahraga sanajan teu kabeli sa motor ge daripada tatangga urang kamalingping ge leumpang suku. Syukur ka Allah bisa jadi gitu ta. Ceuk nu leumpang suku ge alhamdulillah ka urang maka pasar leumpang suku bae olahraga. Sehat badan tiap pagi olahraga daripada tatangga urang mah kamari ingkluk-ingklukan teu bisa leumpang. Cek nu ingkluk ke syukur keneh Gusti abdi mah ingkluk-ingklukan ge bisa keneh make tongkat daripada tatangga abdi mah kuari keur setruk. Mun setruk ke syukur keneh Gusti abdi mah sanajan setruk wang cidahar mah dihuapan ku pamajikan waktu ngising mah digotong ka WC. Daripada tatangga abdi kamari cager-cager ning kuari mod. Tuh nu modar atuh geus supaya ka toh lamun ningali kanusahana pun rumah tangga moal acak-acakan moal sirik kaboga batur meuli kulkas moal paranas tiris, batur meuli termos moal panas, batur kabeli mobil syukur Gusti alhamdulillah, tatangga kabeli mobil, tatangga kabeli motor, wasilah kabeli motor, wasilah kabeli mobil, abdi bisa nginjem alhamdulillah. Ieu mah kadang-kadang diomongkeun tadi ge nyaho teu eta tatangga urang kabeli mobil ge ngiri dit. Nek ngiri dit, nek ngahutang ilu mayaran moal, bener teu? Ieu kunaon hate urang sok kadang sirik bae kaboga batur ieu, bener teu Bo? Uyo leungitkeun kotoran hate, leungitkeun bersihkeun guari urang melalui peringatan Maulid Rasul dina wengi ayeuna. Hiji akhlak urang robah insya hasil muludan tadi ku salat sunah, hasil ku tilawatil Quran, hasil ku puasa, hasil ku sodako maca Quran termasuk cek Syekh Nawawi bisa hasil ngayakeun muludan ku maca Quran. Osok maca Quran osok sabaraha wangsulan tuka hitung ka haji jatelok maca iyo. Maca Quran Bu sa ayat sa huruf dibales 10 kabagusan alhamdulillah. Satu-satuna amalan sanajan teu nyaho kana maknana bakal menang ganjaranana. Naon eta? Al-Qur'an ceuk Syekh Nawawi upami telepat dina kitab Kasifatus Saja sarah daripada Safinatun Najah aya di tengahna di dinya wa'lam anna dzikra anna dzakira sesungguhna jalma anu dikir la yusabu ala dikrihi teu bisa diganjar tegas nama teu aya ganjaran tina dikirna illa ida aropa maknahu terkecuali apal kana makna anu dibaca. Samodel urang wiridan urang dikir teu nyaho kana makna anu dibaca ceuk ulama dikhawatirkeun eueuh ganjaranana walau ijmalan sanajan secara judul. Lamun urang maca kieu Bu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha il wallahu ak. Ditanya ku tatangga odah aya naon min eta kumaneh maca naon? Maca subhanallah. Naon hartina? Aing ge teu nyaho. Laju eta maca eta ceuk ieu ge eta maca tasbih eta ijmal ngaranna. Lamun ditanya teu nyaho kana eta tasbih eueuh ganjaranana. Bi khilafil Quran beda jeung Quran payusabu qari'uhu diganjar jalma nu macana walau ida nata walau lam ya'rif maknahu sanajan teu apal kana makna anu dibaca asal Quran diganjar alhamdulillah. Yasin wal Qur'anil Hakim ceuk tatangga ba atawa mah eta Yasin naon maknana wallahu a'lam wal Qur'anil Arim naon maknana teu nyaho kula ge sanajan teu nyaho kana ayat nu dibaca asal Quran yakin bakal menang ganjaran alhamdulillah. Nu mantak anak-anak urang yo sing dari dik maraca Al-Qur'an urang bisa ajarkeun ku urang eta nu leuwih gede ganjaran anak. Urang teu bisa datangkeun anterkeun ka imah kiai anterkeun ka imah ustad sinah bararisa maca Al-Qur'an. Bo duang nu tadi pan kori-koriah mah hareang sawarana ngareunaheun hayang Bu boga minantu bisa maca Quran hayang. Jawab. Hayang bangsa anak maca Quran hayang di pasantren gendok
Ari hayang bisa maca Quran masantren nek di mana bisa na sekolah kene sekolah na isuk sore madrasah penting titah ngaji. Itulah ibu anu pinter bo kuari mak itu berang sekolah penting sitah ngaji engke pendidikan aya ngajina bisa insya iya nya diantarana yuk urang robah akhlak urang masing-masing, sadar diri urang bisa ngahargaan kabatur, ulah ngarasa paling gagah, ulah ngarasa paling bisa. Yuk insya Allah ketika hati urang setik-setik robah, iya hati urang bisa robahna, hati urang bisa suknanta, bisa lengit tina panyakit ya, lamun urang boga obat anu 5 tina pada wajah hayang ngubaran hate mabu lain ka dokter kamana ka pangajian hiji wadawaul qalbi ka hiji tilawatul Quran. Lamun hate urang hayang leungit tina panyakit syirik, tina panyakit hasud, tina panyakit kahatama, tina panyakit naon tadi tiagen takabur asa panggagahna, hiji lobakeun maca ieu Quran jadi dawa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wallahu alam bimuradi bidalik. Sanyana Al-Quran mah diturunkeun teh ibu sebagai syifa, diturunkeun sebagai rahmat pikeun sakabeh alam. Nu mantak ketika dibaca Quran, Quran mah wanci kukumaha ge ngeunaheun bae. Bener tuh. Dibaca tengah peuting ngeunaheun, dipaca tengah isuk ngeunaheun, waktu subuh ge ngeunaheun lantaran Quran mah mukjizat, Quran mah kalamullah. Dibaca waktu kumaha bae bakal ngeunaheun, tersentuh kana hati komo nu macana ngeunah. Doang di Masjidil Haram, salat urang di Masjidil Haram lantaran nu maca Quran ngeunaheun. Nu dibacana surat Yasin henteu aneh, nu dibacana surat Al-Baqarah henteu aneh. Jajal di musola urang waktu subuh maca Yasin, Allahu Akbar Yasin, hah mentang-mentang ustad kemarin 2 ayat tah ieu bu Quran bakal jadi syifa. Kadua wadawa qalbi khamsatun patilawatun kadituna naon watadaburil makna. Mikir-mikir kana makna tadabur teh ngaranna urang mah moal bisa lamun teu ngaji alat mah mikir kana makna. Kadituna walibatil khola ngosongkeun beuteung. Ieu mah isuk ngawuduk berang nyeblak berang deui babacakan sore deui nyatu ka peuting nek hese nyatu di bae. Nek kumaha urang mah hudang peutingna hate bersinarna lantaran isuk peuting urang mah loba kanya. Loba kadahar urang mah rumasanya nu mantak urang mah hate teh teu kencaang. Itu pan katerangan ge manha akasura aqluhu kasura naumuhu. Jalma nu loba barang daharna loba sarena ge. Heut ge amun dudek puasa mah kosong beuteungna kana sare ge jarang daek. Bener bu? Tah ieu kadua katilu di antawis obat hate teh kosongan beut ulah loba teuing barang dah. Qiyamul lail kaopatna, qiyamul lail teh hudang dibeut kalimana wa mujalasatul ulamaus shalihin daek kereujeungan di tempat majelis ilmu. Itulah nu 5 perkara lamun dipake ku urang insyaallah hate urang bakal katambahan, bakal kacaangan, bakal kasenter, amin, bakal leungit tina sadaya panyakitna. Mudah-mudahan wasilah kukumpulan urang dina wengi ayeuna kahiji Allah manjangkeun umur urang pake ibadah, ngahampurakeun dosa urang anu bener nata anu khilafna, amin. Katilu nang majadikeun putra putri urang anu soleh terus solehah. Ketika urang maut husnul khotimah, di akhirat urang hayang disyafaatan ku baginda urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginten cisim pribados cekap sakitu anu kapihatur, hapunten tina sadaya kalepatan oge kahilapan. Bener eta mah semata-mata taufik hidayah ti Allah. Aya nu salah kalepatan Haji Umaruddin nyuhun dihapunten wabil khusus ka para kasepuhan. Sakitu anu kapihatur, akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.